Ari sifat salabiyah teh tarifna anu jadi sifat eta ku eueuhna anu kaasup salbiyah teh ngan lima kidam bako mukhalafah ceuk ulama qiyamuhu binafsihi kaopatna wahdaniyat salabiyah kalimana kidam jadi sifat teu aya kawitna bako jadi sifat teu aya tungtungna mukhalafahan teu aya sarupana qiyamuhu henteu butuh ku makhlukna wahdaniyah teu aya bilanganana atuh kabeh jadi sifat ku eueuhna margi kidam asup kana salbiyahna kacabut ti Allah makulat matana patarosan ti iraha ka pangeran jeung sakabeh makulat mata jawaban.